kocap nih hiji carita di hiji patempatan anu matak endah pinuh ku tatangkalan pagunungan jeung suasana nage matak pikabetaheun di hiji lembur tempat kahiruman kaulinan barudak kabeneran dina sore harita seueur barudak anu nuju ararameng wilujeng ngadangukeun sareng wilujeng nonton. Sampurasun nun wargi-wargi sadaya dina wengi ayeuna tetepang deui sareng uas kumaha cara geur sadayana tembalan atuh sia teh tulang ngajar dogoe cager oh kitu atuh sia teh cager atuh cepot alhamdulillah aya nu nembalan sia teh ari kasebutna mah jalma mah tembalan atuh dong dek lah wilujeng wengi kasadayana wilujeng patepang deui sareng uah dina penting ayeuna teh hiburan we uah masa bari ngonten da uah mah da si eta nu nyeukna lain dalang teh jadi ngacamplung we sakainget atuh mudah-mudahan wargi sadaya dina danget ayeuna mudah-mudahan tetep aya dina kaayaan sehat walafiat teu kirang sawiya sieun amin salam baktos ka urang Ciniru ka urang Cirukem Kembangan Citang tu aya Kang Tedi Ageng nusok ngawayang eta Kang Tedi aya alhamdulillah sok ngawayang resep eta resep wayang dalang oge ya pokona mah resep ngabudayakeun senap Sunda budaya Sunda syukur alhamdulillah ari bararisa mah tuh urang teh naon we kumaha carana ari usaha mah kana naon we urang Citang tuh Kang naon bide Kang Tedi Ageng ka urang mana deui Kang Kidul sahanya aya orang Dharma orang Cikijing eta mah saluareun Kuningan beunanya urang Cidahu urang Ciawi Gebang aya tah itu oge teh hilap ka para petugas KB nya anu di lapangan mudah-mudahan we tetep aya dina kaayaan sehat walafiat dina wengi ayeuna teh ka para pegawai dari BPKB aya nu kenal atuh kenal sadaya sim kuring ge KB KB maneh salam baktos ka para pegawai DPPKB P3 Kabupaten Kuningan cenah ayeuna teh bade ngahareupan pelayanan KB MKJP ayu di sareng implan teh nya oge teh hilap karap ka para bapak-bapak anu bade ngiringan pelayanan KB MOP nya nu di bapak-bapak di KB di aya Bapak menaon? Bapak-bapak ya di KB bisa? Aya bisa. Bapak-bapaknya eta di naon ngaranna teh di MOP teh nya cenah ge lamun geus di MOP mah di vasektomi sagala macamna lamun di ngahareupan pamajikan teh jos cenah ge melesat cenah ge leuwih gancang leuwih puas gitu dong. Oh gitu. Oh matak sorangan sok milu di MOP abung teh melesat sia teh. Bilih ieu mah pot. Bilih teu aya anu apaleun. Cik cenah ge. Sugan ari lalaki. Naon saya nyebut cepot kai? Ua, tama ua. Oh, saya teh boga dedeuleuan atuh ban beungeut aing teh bodas. Hampura tua. Empot. Oh, kumaha? Kana ayeuna mah sakalian edukasi. Bilih aya anu naroskeun ari KB teh cenah tiasa ari kanggo pamaget teh. Oh,
Ya bisa kapan eta aya pelayanan MOP teh metode operasi pria eta teh MOP teh dakwah mah sok matak ari hirup teh kudu sok gabung tah jeung para PKB yang ngarah nyaho ulah kaelekeun ku uwa masuk gabung di ditu jeung para naon PKB jadi saeutik gedena apa tah MOP teh vasektomi bisa kangge bapak-bapak sok kitu we lah. Kemana itu si Cepot teh euy? Cepot? Ka dieu atuh setek garonda teh erek molor. Keheula atuh Pak ieu teh. Si uang ngegas wae. Geran Pak. Geran. Keur sibuk Bapak ieu teh keur beberes jang isukan persiapan pelayanan. Aya bapak aingnya. Aik aya bapak aing isukan teh. Urang aya pelayanan di ditu oge. Aya pelayanan di tiap instansi teh. Kan urang mah boga program KB teh ya. Jadi pelayanan KB MKJP jeung naon ngaranna teh? Pelayanan KB pria teh ya, MOP vasektomi. Eta buru kitu ka si Cepot. Cepot buru ka dieu. Kang Cepot, enggal atuh aduh. Ulah tuh saudara aing digerieu teh kedis pasang gelas sarung teh aing mah heueuh duh. Sarung sagala. Sukan ge kan aya sunatan masal tah make sarung, erek disunatan 2 kali. Daun teh nawaran ka aing sunatan masal. Atuh. Sapat meureun aing boga aing aduh. Cuma ke pangabat kos Bapak nun ke dia punten ditarima jang sok dia ai non Pak biasana masuk rame di dia teh maneh teh sok miheulaan pada mah manya pos ronda di dia kosong wae kebenaran Pak ieu teh persiapan jang isukan aya pelayanan KBTA gratis jeung aya Kang naon? Kang Dedi. KDM. Gubernurnya. Bapak aing. Jadi isukan teh persiapan Pak aya kegiatan. Atuh jang. Sok didoakeun lah sing lancar-lancar atuh jang. Ayeuna mah hiburan we sabari nungguan atuh da isukan lila kene meureunan. Nya lah. Sok ngaronda mah ongkoh tetepnya. Siapalah. Mun Bapak bae ka mana? Biasa we Bapak mah ka cai heula. Ayo geus teu kuat teh. Sok tuluykeun jang jeung barudak di dieu. Alah ampun ting euy. Naon ieu teh garembreng kieu euy. Duh. Alah. Alhamdulillah ting euy bagja dina penting ayeuna ngadenge informasi dek kadatangan Bapai KDM teh di Kabupaten Kuningan di Nararaga naon Hardiknas. Nah eta tuh kudu apa sia teh ulah ngajar dog wae anjing. Ampun teh di Nararaga Hardiknas hari naon cing apal tuh Hardiknas Hari Pendidikan Nasional. Nah eta sekolah teh aing apal. Aduh ampun teh. Dalam waktu kasadayana mudah-mudahan tetap aya dina kaya sehat walafiat. Dina penting ayeuna teh luhur. Aya batur, ayeuna mah aya dodong, cenah gengan budak nyotengkan eta si dodong teh euy. Hoya kieu di deuk bejana mah deuk ka dieu ngawas tuh si dodong teh euy. Alhamdulillah ayeuna batur aya Kang Dede di dieu Kang Dede geus dongkap aya teh euy. Nya, sok cing mana kadang Kang Dede da ieu teh artis cenah ge. Heula ya rek maruman heula udud. Udud we pagawean tadu. Sok baturan aing di dengaronda. Sehat. Alhamdulillah cager nya. Duh ampun teh. Bodas wae. Tuk saya begitu aing beungi bodas. Anu bodas mah Semar anjing. Kumaha cager? Menit kunaon? Atuh mikir sing rada deukeut sada teh kadenge. Teu kadenge. Sok kadeukeut mik. Geus deukeut tah. Cek. Tah sakitu mah jeuh. Sok. Mun bisa mah nyokot kursi seheula ka ditu. Dieu we na kursi teh kudu ngabedegan nangtung. Tolong sini deh. Ampun teh. Sok rada jedek ka dieu cenah. Dengan tiris. Nya.
bejana si Dodong deka dia bener teh. Tadi beja nama bener ka dieu. Da kuring di titah ka dieu ngabaturan ngaronda. Si Dodong dek ngabaturan karonda ka dia. Manehna nelpon baru kena ka dieu kuring rek liwat kana di baturan ngaronda. Teuing bener teuing. Biasanya hah? Mas Rabi HP goblok. boga aing teh euy boga HP ge dijual anjing da aing boga hutang teh anjing kabar ka Bang Emo kapaksa ku aing dijual deui nang nginjem ti Bang Emo kita beli HP aing teh nginjem dibelikeun HP aing teh dijual deui ku aing heeh pake bayaran Bang Emo anjing Digadekeun naon digadekeun. Ya, atuh pakai bayaran hutang Bang Emo sih. Aduh ampun ting. Lain eta batur sorangan si Dodong dekat dia moal. Telepon tapi daerah di jalan. Oh, ke di jalan. Di jalan. Oh, naon teh suara naon euy? Kuring ge karena diomongkeun panjang umur. Suara naon eta? Sardong. Lain juri lain. Dong. Nyana disebut juri, Cep. Ada. Sakasep kieu aing diceput. Di jalan mana? Anjing sia aing karawat goblok. Teu nyaho aing juga si Cip ieu anak lain Raffi aing Ahmad. Eta dengekeun cepot. Cenah juga si Cipung. Jika cicip kumaha maksudnya? Apal si Cipung? Siapa? Mending kan nonton Naon? mancing channel naon ieu. Promosi heula. Oh, jangan lupa untuk di subscribe, like, sareng komen nyaeta channel ti video KB ku teh. Nuhunkeun dukunganana sareng supportna nyaeta ku cara di subscribe. Hatur nuhun ka sadayana sok sering mampir. Karena dina wengi ayeuna teh aya Kang Dede sareng Dodong teh. Dewekna teh dina ieu carita teh bade nyaritakeun carita naon lalakon barudak zaman baheula Ulinan lah. kaulinan zaman baheula aya ca ulin baheula naon wae cing aing hayang gawe we sok jeung si Dodong ka dinya Ya aing nangtung bae cangkel. atuh nya keluar si siana goblok Lagi datang-datang. Cik mau martabak. sia teh Gak duit dongo Dede sia. Buat dengekeun. Sarua geus maneh teu boga duit. ya Arjuna nya buta Ayang ting aing. oh iya Arjuna sia buta make hejo moal Teu hayang. lain lur ya bejanak bisi aya nu apal da barudak ayeuna mah kadang-kadang mah cara rapaleun nya teh masalah kaulinan zaman baheula teh Si kuring ge da apal kabeh da kuring kalahiran teh 86 85. salapan bising atuh informasi ti jamu kolot gitu 85 maneh. Geuning beungeut tiga lahiran 80. Goblok. Baby Oh kerapot bener. Tiga 80 lahiranna. ini Eta si baby face kieu. Apa baby face? tapi aing mah jeung kalahiran 2025 jalan aing mah dong jadinya emang ngabela si Dede po. 2025 anjing teh Atau ayeuna 2025 mah. Ampun deh. Beleguk. Anjing teh. Teh sopan teh aing teh euy. Aing teh kolot teh dong teh. Anjing ge. Kolot kena siksaeun ieu. Goblok sia. Ayo be anjing. Aing ke beuki beleguk we teh. Jok lah. Bising pengalaman bising antara si Dodong jeung si Dede. Jeung Kang Dede nya. Bising pengalamanna beda antara umur 25 jeung 60 tahun. 20 tahun. Bener. Atuh aing geus pensiun gawe ge meureun. Anjing. Ieu aing saumuran, ieu aing umur juga 20 keneh beungeut ieu mah. 20 di Hongkong saya teh. Baru cenah ge nepi ka naon? Manuk gereja. Asup Islam. Anjing. Sok. Kang Dede kumaha dah?
hari zaman kulinan baheula kuringnya. Cari kuring. Baheula mah can aya HP. Can aya HP. Can aya HP. Ngomong saya tuh. Dan si dede baheula kakek ngomong. Semuanya baheula. Sarua bae atuh. Baheula mah can aya HP teh kuring kaulinan. Hari mengbal mah biasa hari tiap sore ngan aya permainan heubeul ngaranna teh naonnya. Naon sia ngaranna? Aduh piji. Babancakan beureun. Babancakan bener. Nu make kenteng Baheula mah can aya bola ge. Lain Bola ge hese. Dengege sia babancakan teh nu pake moe naon ngaranna teh? Iya. Iya, manaon ngaranna teh sok dipake moe tempe, tahu eta Rancatan beureun teh. Rancatan. Eta juga heueuh. Ya geuy. Hayang-hayangan bola ge hese. Make naon baheula? Make keresek dibuntel-buntel jadi bola? Sarua bae aing ge gitu. Oh, aing mah lain. Naon? Baheula mah da dewek pangkolot teh, baheula mah dewek mah make jeruk bali aing mah. Oh heueuh. Jeruk bali sia teh. Jeruk bali gede teuing. Jeruk bali ngan dibeuleum heula baheula mah. Kalapa meureun teh mah. Lain make jeruk bali. Jeruk bali sok dibarake main bola baheula mah anjing. Jeruk bali sok dipake ngarujak ku aing mah geus tara. Naon teh ya? Jeruk bali. Jeruk bali? Heeh. Tuluy naon eta? Aya model anu sok kasawah-kasawah gitu naon teh? Aing sok inget lamun main bola ya kasorean. Dipangmawa kenyere ku indung teh. Da balik. Sarua leh. Lain zaman baheula tuh. Zaman baheula mah mun keur mengbal piriwit anggeus teh lain ku piriwit Ku magrib. Atuh heuh pen bari pangmawa kenyere sia teh ku indung. Da balik leh. biasa eta mah mengbal. Iya, aya deui. Sarua teh cing. Baheula permainan ngaranna dadaluan. Teh nyaho aing dadaluan kumaha? Eta sampai ka ayeuna ge tradisi eta di Naon atuh sia? mikir Aing digablok ku Anjing sia aing kalau lilas kuat sia ka mah. mikir lila sia teh ngulang gitu gulung. Sia. ayeuna sampai ka ayeuna teh pareuh. Naon atuh sia teh? Ai dadaluan teh nya naon jangan disebutna ayeuna. Sampai ka aya eta olahragana ge disebut Naon ngaranna sia teh. pot batuan aing. Pugu aing gede apa sia teh sok naon. Cing. Oh HP lain setting. Motor make HP sia teh da. Ulah nonton teh balik sia teh. Kapinteran. Yang di wajib militer ku gubernur KDI, KDI. Naon sia teh KDI sia teh. KDM. Pak Dedi ngiluan KDI. Lah, aing salah ngomong goblok. Geus sing manjang sia ke. Ampun apa? Ampun deh. Gubernur KDM. Mana nama nu kecanduan HP game online budak diwajib militer. Ayeuna teh. Ayeuna mah. Dewek tadi nyuluh dina media medsos barudak sakola turun tina mobil tinggaran jelengning dilatih ku bapak tentara teh. Alus eta. Alus teh. Alus. Aing ngadukung sebenarnya mah Kang Didi bagus teh euy. Ngadidik budak teh berat bener-bener teh. Gitu. Makana zaman ayeuna mah hayang permainan oge dina HP. Sok top up ngaranna micenan duit lain. Ai top up teh naon? Heuh eta jang game online. Oh eta teh? Oh jadi kudu urang teh kudu top up heula. Ari mau duitna. Ari top up teh kadaharan teh. Kumasia alah. Ya anjing. Aduh ampun deh. Oh jadi kudu sian heula. Ka indung bapana geus bikeun bae budak teh. Ajeun ka kadites wajib militer. Tah, halus eta. Jadi kumaha dong teh teh. Geus bikeun ka indung bapana geus bikeun budak mah ka wajib militer. Bikeun. Ambe udangna dikontrol mun. Isuk-isuk.
Jadi inti nama lamun geus teu kuat ngurus budak ku sebab budakna teh mentalna mental baja, hatena hate baja, hese dididikna kana adab jauh, kana agama komo, bikin bae ka wajib militer tak ka dia. jadi diserahkeun kana Wajib militer. militer eta teh. Cenah di ditu mah dididik kana keagamaan. Sakolana mah sakola kan beda tempat teh. Dididik. Dididik Supaya gitu. budak teh bener-bener disiplina. Tah kitu Kang Dede sok si kumajeng. Kalau si Dede teh disiplin pan hirup teh. Sungur. Pan disiplin hirup sia mah. Ngomong kayak kadio tipe kemis. Gede bohong si eta teh. bohong, si anjing mah. Bohong kan kuring. Tarang we kadeuleu nu gede bohong mah. Kumaha tarangna? Loba si Dede. Kuring loba undangan. Udah Naon sia sibuk. Sibuk naon sia. Ya kia undangan naon? Aing ibu kemarin mah pot. Sibuk. Dia. Hah? Naon? Sibuk naon sia. Sibuk ngebedahkeun balong. Udah kuno siapa jeung awe nyaneh, buk jeung awe nyaneh beureun. Udah kun boga balong ge hanteu pan sia teh. Sok ngada-ngada teuing. Beda cerita. Cicing beda cerita. Aing ari beta duit cash ka nyaneh. Eueuh duit na ATM kabeh cenah. Tindi teuing. Beda cerita di jeung awewe mah. ST dijelaskeun. Kamu beut kadeudeut. Aya lain si Neng. Aya. Itu kira boga pemajikan pot tiba heula ngadenge teh aing mah Dewek mah resep lagasan sesuai dengan gubernur ayeuna kan resep lagasannya. Jadi dewek teh yang nurutkeun KDM carita nama. Nyaeng juga KDM. yang juga ada emang Geus ulah jauh-jauh aing juga KDM nyalonkeun BRT heula meunang teu. Aing nyalonkeun RT. Oh aing geus loba nu milih nyarekan ka aing. Sangsara wae lah si Cepot mah kudu disangsara sekali. Ampun deui. Jadi kumaha teh Kang Dede kaulinan zaman barudak baheula teh. Jadi antara kahirupan barudak ayeuna jeung zaman baheula teh kan beda. Bedana karena dunia medsos teh nyaeta hiji-hijina nyaeta HP teh. Zaman baheula mah sakola bae ge leumpang. Leumpang zaman baheula mah. kuring mah arah lempang sorry Naik naon atuh sia? Naik sendal? lit kuring mah baheula Aing mah keur SD BG dagang cilok pernah, dagang gorengan pernah di suhun na baskom. Sok nyeneng ngarasakeun teu? Teu nyeneng mah. beda zaman Beda zaman beda teu keur tahun 80-an lain nyeneng. Lahir Single ya. 85. Tapi udah banget mah geus. Karena 80 aing teh. Pon juga aya bewokan Ih, ileun cepot ge tadi umur 60 60 banget siap pot ke 60. Anjing sia aing kalau begitu gua ge anjing. Aing baby pes ya, karek aing baby pes. babi pes Babi pes babi itu mah siapa goblok. guys aya lah baik daripada Gua. Nah, saya dekat di dia. Geus di ditu. Biuk di itu masih biuk sia anjing. Biuk sia. Kumaha. salah pokolon yang apa tadi baheula permainan baheula Mix tadi dekeun dari kurang cari. Tah. Teu bau pot sumut eta. Tah gede dah. Oh, tai mun sumut. Ayo sudah. Buru. baheula po yang udud Siapa untuk udun di dunia masih tak dicarekan. Siapa? di sensornya Lu nganjuk baik. Saya tersarwa nyonton para pemuda dan mun bisa bola udun saya tanya eureunna udun dari saya teh. Berenang pot Jawab kumajik. urang mah yang apal heula cing anu kolot baheula pot baheula hari pengalaman baheula kaulinan baheula sarua teu cing caritakeun cepot Dia bercerita dewek ke
dengekeun sadong. Wae didenge. Heula. Kumaha coba? Hari kelahiran tahun sabaraha? Dewek teh kelahiran tahun 70. 70 berarti umuran sabaraha? Sabaraha sia? Umuran 60 aya. Bau cungur. Ulah. Jadi sebenarnya Anak 60-an meureun heuh. anjing saya aing umur lahir tahun 80 saya 60 sama yang balik gue tuh leuwih atuh meureun. Leuwih heuh. Leuwih di Hari carita baheula sok ayeuna mah ya serius heula yang ngabahas permainan zaman baheula. Hari kuring makan teu sarua nya kabeh engke meh nyambung. Kurang oke. Poho deui permainan baheulana cing aya nu inget henteu. Dewek mah baheula ieu baheula 70 mah berarti kelahiran sabaraha? Tadi teh 60-an gitu. 60-an ya. Lain. tahun tah Bapak ini segitu. sakitu umuran sakitu dewek baheula da baheula mah lamun hajat waduh gembrang-gembrung dangdutan sampai bang-bing gitu baheula mah make tip apa tip Apal lu juga lah samarilan kos salon gitu heuh. iya anjing si tip juga salon sama Tip mah kieu ya aing ya lamun tip mah kieu waduh aing mere duit ka si Dede anjing tahun tip leh tip tadi ngaranna aing mere duit ka sia tip leh disebut apa naon si teh Lain naon anjing tip eta mah naon si teh buru heuh ngaranna tip pan laun bahasa Indonesia apa tip heuleh atuh heuh bener teh kalau next ya para lagu sia bener anjing sia bung dengekeun sadong tip teh jadi anu muih gitu apa teh nu muih heueuh anu kotak ini terus aya aya kasetan udah kaset tah heueuh tah eta tip dong teh lain tip bere duit lain anjing siapa teh Bang si Dedi nampai nu wah terkonek lagu si teh melila mikirna tah baheula mah mun hajat mun hajat baheula mah eueuh gumbrang-gumbrung sampai wah segala macam gede ning musik teh cukup kutoa baheula mah make membran kalhur make awini laguna teh mun teu salama naon lagu goyang nobret lain itu kadeukeun aya lagu teh gelas kaca bisa aing mah lain seangkatan atuhnya tepo aduh aing mah heuh laguna teh gelas kaca bunyikan suara di manakah aku kini tah begitu halus teu aing teh apa teu apal ayo deui yo lagu baheula mah aing dewek ke sukrang layangan di sawah bari di lembur aing hajat dina toa dean ning kadenge ku aing mah aya nu apa lagu baheula lagu Ari Wibowo Parfumu dari Paris tah gitu tah sok kumaha kampungmu dari Paris sepatuku dari Italia lain gitu bener aing teh nyaho ka dieu anjing nah lagu arareta dewek di sawah kuring mah lagu lagi nu baheula ge teu baheula lagi naon kuring mah fans lagi mix eta kadeukeut eta da kuring mah fans lagi ka Bapak Haji Roma Irama Roma Irama terlalu eta aya nu buta teh ning lagu buta apa lagu buta ulah lagu lain buta sih eta lain eta buta wareng ieu buta Roma Irama ieu mah buta warang sia tengaca sia eta beungeut beureum aing mah beureum ge da hatena mah bersih anjing beungeut sia bersih tah mana sih di dinya goblok lagu Kang Haji mah loba makna aya eta lagu Kang Haji barudak ayeuna ge masih sampai ayeuna melekat naon cik naon sia judi naon sih teh apa lain lagu eta sok terus ke heula sok ngomong bae terus sok judi meracuni keimanan
Terus kena tuh, bisa tuh. Aing mah teu bisa. Teu bisa karena judina ge ongko. Salah. Kuduna kumaha? Beungeut ge salah eta. Ripa. Umur sabaraha tadi ngomong? 20. Si eta 60. Dinya 15 tahun. Beungeut siapot mas dikit 15 tahun. Ini. Aduh, ampun teh. Jadi lagu Roma Irama nu apalna? Kumaha. Bari karaokean Aing teh diajak karaokean. Oh, untuk diajakan? Kalah. Jauh saja. Geus ayeuna mah jelaskeun deui permainan anu Tah baheula mah aya kaulinan modek lagu tingkiripit ulang bading kajepit ku bulu pare Kanjut. bukar anjing teh. Salah. Sok balikan deui bareng. Salah atuh aing salah ngomong. Sok Sok bareng. panjang bae Dede. ayeuna mah ya kumaha Sok bareng. Sok ting ciripit tulang bajing Tingkah jepit. kacapit ku bulu pare Heheotan. terus bisa Lain. Ih. Heheotan. Ya daging sia tingkiripit tulang bajing kajepit ku bulu kanjut. bulu kan Jadi aing sing nurut. Aing ngomong ya. Sing dia aing nyebak buknya nih. Seru aja bulu kanjut mah. Anjing ya. Seru kena. Pot cabak bulu kanjutnya nih. Aing mau kanjutan cenah aing mah. Seru aja bulu kanjut mah buk si Dede. Aduh ampun sih. sarua kabeh ge kan baroga Siapa mah disombong bukan gitu kayak anjing sih teh ah. gede wae Oh. Pewot nih dewek nama anjing. Gua aing musar jika sanyo nyaho. Naona. Bobogaan aing. Goblok sih. Iya, sanyo. Anjing. Si Miju, sanyo si Miju tah. Aduh ampun ding. Ada guys ya. Tingkiripit tulang bajing kajepit ku bulu pare sesegetan. Oh, si segetan heheotan. Terus geus sesegetan terus nanti teh kuring mah apa kadinya wae tangkang kolentrang silondok pare nudutan tiga brus kana durukan mesat ngobang kabuyutan. Oh, potnya nema palan. Dewek pada ya. kuring hari tempo kalau baheula pendek lagu eta Aya laguna nya. Jadi budak teh peuleum ngrepek. Aya ta lagu ayeuna buku ge zaman baheula. dibere lagu naon sare Aya nama dibere Dugam aya nama Dugam DJ. Oh DJ nama. DJ aya nama. Aya nu gitu. Atuh pan budak ayeuna mah. lagu kekinian ayeuna mah apa Non, lagu non. Anu sok di sawah kekinian nu sok di sawah yang Kekinian di sawah naon sih mah. Aya kekinian di sawah gitu. Naon aing teh connect. Aya di sawah teh. Naon? Kekinian di sawah. Ini naon dek? dok Anjing ya. Bung. Oh ampun ding. Da eta teh. Sok. kuring mikir ieu teh baheula permainan naon baheula nya Samunian. lain sasamunian mah geus Aya. ayeuna baheula Ya. kali pamainan Daun cau nu lain ku daun cau lain maksudna aing menyen babedilana. bedilana ku tangkal awi Oh, tangkal awi heuh. Oh, sian ku ieu kertas kos leunca Anjing apa sia teh make ku tangkal awi, lain ku tangkal awi kurang rangna beuh goblok sia teh emangnya ku tangkal awi bisa gede naon atuh anjing. tahu namanya masih Dede Sofyan mah. Dede Beruk kalau semua lain Dede Sofyan. Nyaho Beruk. Beruk. Di nyaho kumaha deui? Beruk teh nyaho. Aduh sok naik ka apa? Oh, tah si Dede juga Beruk. Oh, Dede buruk. Beruk kada Oh, Beruk. Ai beruk teh sok ngagayot yang gede baru gitu. Burut tah. Teh asup anjing jauh tah mah. pengekeun ayeuna di bruk loba buluan Bro, Siapa ka aing deui pot? lain yang bisa salah itu euy. berok itu bewok tempo
Biasa nama hari berok masuk rawui pinuh ke bulu teh mulai liang girung lebih kali yang segala macam pinuh ke bulu cabruk Aing mah godek ieu mah halus. Oh tuh. Cepot parah bisa dicukur Oh. di tawayan. oke ya jadi pokoknya mah kaulinan baheula laguanana bola kitunya tinggi repeat terus nanti naon biar teh tadi kan nyanyi naon ai jadi teh tang korentrang ya terus aya deui anu kitu tah nu dina tonggong teh nih boti botem na tonggong teh musorangan naon cik inget teu Permainan nama inget nang lagu nama teu inget aing. Sama ya misalkan dia sorangan logo atuh sia najing tah Cici putri indang-indang kabudari torolok emplak-emple tak kembang Goblok sia. anjing ya Ngeri anjing. Sia menyiksa ieu. Asih dedek itu mah goblok. Ulah ka aing sia mah. Teh cici putri indang-indang kabudari sororok emplak-emple minta kembang apa sok Oke bagian di dia gitu. sok Laguna. Bang naon Ari kuring mah. Baheula Samoja nya nama kembang samoja mah. Jeung dimakan. iso kok kembang naon atuh si teh kembang mawar. mawar Laguna ge pan mawar. Aya naon? Mawar hitam. Mawar hitam. Tipek atuh teh penting. Lagu Sunda. mawar nu Bodas. ngagantung di langit batu hiu Mawar bodas. mawar bodas Laguna ge aya kumaha ting? lagu mawar Lagu Sunda. mawar berduri Mawar bodas. hah cik kumaha cik aing ngadengekeun sok mawar bodas ya anjing kan ulang-ulang gitu dong Aing bedit beungeut sia mah Apal judulna tapi teu apal mimitina. anjing Sing digelepok ku aing dek nya nih. ngomong tenaga aya lagu mah mawar bodas dong ai ditanya ulang-ulang ke zaman gelo Jika weureu teh kebugu terjelas dong teu jelas mah. Hirupna ge teu jelas mah deuleu. terjelas umur lagi terjelas eta Hirupna ge teu jelas, sagala teu jelas mah. sing balik atuh si teh pokok cenah aya laguna sok mawar bodas mapai jalan kaleuweung sok lah sia Mapai Jalan satapak anjing TBC euy Aing jangan sing tepa TBC cepot aing TBC anjing parah ulang TBC anjing pot. euy Aing mah ieu di pitah karona cai acan ieu kabesekan ieu. nyokot dong cewangan nyokot teh tiis teh tiis teh sing panas Mun cek kuring, cek panas tadi tuh saya blokkeun. oh ayeuna mah kieu bae siapa sebenarnya saya blokin ke aing si dodong tita ka warung ka ditu dong bere duitna ya duitna bejakeun jeung saya ka warung heula tong wara ka warung atuh kumaha aing mah can haus manehna bae haus jiga munding nginum bae mah dewek deh kau Geus ayeuna mah kieu teh. Rek nyanyi di mawar bodas. sok aing mah tadi geus bisa apa lo pot aing tadi aing bisa dua mimitina kumaha tadi teh mapai jalan ka satapak ngajig-jig ka hiji lembur teu karasa capena Sabab kuring naik ojek. salah anjing lenek ojek ayo bener ngarusak sih emang ngarusak lagu dia orang malah naik ojek ge dia orang mah teu ada salah ongkoh lirikna pandi orang mah naik munding dan di lembur dewek mah naik ojek teh urang mah naik mah teu jelas hidupna teu jelas eta mah ih aing mah geus ulah deket-deket TBC tuh TBC penyakitan nama tentang hirup dalam dunia kayak mana salah dong ya gitu sih penyakitan main nama banyak kita serariun Jeun deuleupkeun. Balik. Geus mah teu boga duit penyakitan deui geus pupurieun TBC geus teu ieu ulung-ulung penyakit TBC tadi dia dewe kan Cici putri indang-indang kabudari sorolok emplam-emplu minta kembang naon sorangan Mawar bodas.
kuring mah. Alus teuing jangan nyaneh mah mau bedas mah Dede. Geula cicing dong. Ya, kan aya terusanana ye lamun menta kembang mau bodas jadina kieu ye. Emak Kang Dede menta mawar bodas pamajikanana non bodas koleas gitu. Bodas koleas. Heeh. Pamajikan cieu. Heeh. Ya kunti mun bodas koleas. Ketepaan potnya nih TBC ini ketepaan Aing kagum anjing ya. TBC ulah deket-deket Cek aing ge anu ngece mah tah. Oh, jauh ya. Jika aing sorangan ke si Dodong jauh. Cici putih indah kabudari. Sok. Teu bisa. Emang hidup teh sagala teu bisa Anjing sia sia. Tinggal kieu bedengeun dewek kieu. Cici putri indang-indang kabudari sororok men sororok emplak-empleu minta kembang apa tak kasih Dodong sok bro. Di si anjing, mi kasih rada deukeut sia. sok dengekeun atuh sia. Dengekeun. Cici putri sok turutan atuh. Cici putri cuang kacurug Ciputri. Goblok sia teh. Dengekeun heula anjing sia teh. Kumaha? Cici putri indang-indang kabudari sororok emplak-empleu minta kembang apa tak kasih Dodong sok. Bareng we bareng. Sok. Ci Sok bareng. Cici putri indang-indang kabudari sororok emplak-empleu minta kembang apa sok tadi itu kasih Dodong sia. Aing Kembang kembang samoja Tah sok. nu di maka kembang samoja boja. yang nyaneh engke Goblok. Ayeuna mah di imah-imah gini. Pelak kitu ge. dipelak aing mah teu melak nyaneh melak deh Nah saya teh kadang parasia kitu tita ieu teh anjing. Sok tembalan ku sorangan. Emak-emak si Dodong minta kembang Kamboja tapa majikan naon sok kumadinya we karep teuing. Sok. Emak-emak minta kamu. Si Dodong. Oh, si Sok Dodong. emak-emak si Dodong minta kembang Kamboja jadina naon tah sok. Emak-emak si Dodong minta kembang Kamboja jadina naon. Ke jadi naon Kamboja teh ai katina Kamboja teh kun model. geus pot geus capek Anjing. Sok. nyaneh sing teh pa ongko TBC pancet teh Sorangan besok sorangan sok. Sok kasih itu. Cici putri indang kabudari sok. sok bareng-bareng Cici putri indang-indang kabudari sororok emplak-empleu minta kembang apa sok oh kembang naon sia ya kembang naon sok. Kembang bolen. Ah sok wah. lagu atuh eta mah kembang udah beureun kembang Geus kumaha nya we diantrikeun mah. Sok. Bebas yang alus ya heuh. Mas Kang Dede minta kembang bolen pamajikanna jadi apa ya jadi naon sih? Gua jadi naon sih buru atuh. jadi pemajikan aing dua Anjing ya. Kumaha lamun ke Bali? Cuang. Naon liliwatan. Iya budak. Ti tadi utak. lain salutak Ya. atuh bising pemajikannya jadi pemajikan aing duka dua oh bener tuh bising disangsarakeun ku si Dedena oh Goblok. Ya saya tengah para butuh majikan aja teh. Tah jadi aya apa tadi teh jadi apa jadi pemajikan aing duka dua daekeun meureun daekeun moal deh Euy. Lamun sorangan jadi awewe. Aya bewokan. geus mau bewok geuning Aya buluan. Ek daeng. Aing milih itu milih, mun milih. Lamun milih tak kumaha kita maksudna. Mun milih Kumaha bieu teh bieu kumaha supaya di sorangan pot. Mun misalkan sorangan awewe. Nempo si Dodong. Rek bogoh. pokoknya pot Kasih Dodong. Pedah naon si Dodongna? manis aing sama manis kieu Deuleu manis. Di cik sebutkeun beungeut narurupana jiga kumaha aya naon bae dina beungeutna.
dina bewokna ge loba kutuan. Banget sih ya kutu. Daripada buknya jika bulu kanjut. Sok. Sugan pot. Oh, kuat. Cabak punya cabak. Di Nah, gitu. lu anjing lo bakal tebean. Kuat. TBC kok TBC tadi Jadi batukna. jadi pikiran aing mah lamun jeung si Dodong, ya. Manis, Lamun dewek teh caritan awewe heuh. Jadi si Dodong ngalewat jenggotan, brewosan. Aing jeung milih si Dodong aing kejadian milih-milih ka aing mah. Pilih. Atuh sia mah. Pot. Kieu ya. Ayeuna mah kan tadi keur ngabahas permainan Barudak. Nah, saya teh lumpat ka awewe atuh si goblok si teh. nya. Si Dede mitena pelaguk sia teh mah. Aing jadi ka kalieur ieu teh. Dedenge mah pamajikana kawin deui mangkana manehna ek neangan deui eta teh hayang pamajikan. Banget sia sok tau hirup aing atuh sia geuning. Tolol. Pamajikan nyane erek waing nu kadua erek teu. Pot nya kadukung teu. Singgelut. Anjing. Aing teh hayang gelut jeung TBC. Siga. Dede TBC. Oh gitu. Karunya. Oh mau jeung manehna mah. Naon? Bengek. Sia. Naon bedana TBC jeung bengek sia teh? Bengek kamari ge eureun udud. Coba. Oh gitu. Bengek. Ya, siap. Aing mah lain bengek eureun udut teh goblok. Aing mah hayang beungeureunnan. Lain bengek. Macet nyalek teh eungap aing kalah. Main bal. Aing main bal. Lo poe aing Ameh teu eungap. Bengek. Pot. daripada TBC anjing tepat tadi kayaknya ketularan lain. Dewe ke sakeutik. Goblok. Pot nyane. Ka aing. TBC anjing. Aduh ampun teh. Jadi intina mah kaulinan barudak baheula mah UHP. Jadi matak barudak teh loba adab baheula mah. Namun sababna dunia mesos rada kurang. Tapi sok mah dicai teh nya nih keur leutik. Di walungan. Teu kiru eta cai. Kunyane. Anjing. Asal. Anjing. Bising kiru eta cai kunyane di Balik. Kabayang mun si ieu mandi di leuwih mun ajleng saat tai. Aing mah aing mah di leuwih ya. Sok aya nu nyeleukeun awewe. Nah HP dah naon? Nyeleu awak aing meni alus gitu. Juga munding. Arana yang nempona ge. Teu nyahoan we sia mah. Aduh ampun ting. Ngadehem heula. Aing batuk eta mah pot. Lain lamun si Dodong mandi di walungan. Di deuleu ti kajauhan da jeung munding beureung keur kuyang. Siga munding goblok. Anjing aing disebut munding. Manehna oe anak munding. Naon? Oe Lamun si ieu mah juga lasun. heeh beut teh deuleu itu siga langsung. Aya kaca gerak tempok. Di kaca. Kacana geus sieun ku beungeut di dinya mah anjing. Anjing. Aduh ampun ting. Aduh. Aya laguan baheula ya sok nu ingat jeung ingat be lagu baheula. Pupuh ingat nya lagu. Lagu pupuh. SD anu kelas 5 sok diajar pupuh. Sok. Nu kieu teh nu sarupaning bumbuahan. Naon bae nu kapanggih. Pen eta naon judulna eta Kos aa dodong jiga lalai. Goblok. Sia aing lalai ge segala kepanggih bumbuahan dana. pada teu lagu lain sia ka aing nyebut lalaina goblok. Saya sedena lagu ngarang rahasia tuh goblok teh. Harus si itu. Sok kumaha lagu Heuh aing mimitina naon teh mimitina teh poho deui. Eling mangka. Eling mangka eling. Bumingkang di bumi alam. Naon ka dia teh? Dharma naon sih pemetahan pot aing teh bisa. Dharma loka ka ditu jauh. Siga bisa tuh. Blengepes itu mah. Asa teh kada bongong we atuh sih teh. Tersima sama kita berdua karena kita berdua. Aing kesimpan aing kok. Sieun pamajikan sing direbut. Aing teh sieun pot pamajikan aing direbut. Soalna ganteng ngejauh. Ngaekeun pamajikan. Lain masalah kegantengan goblok kenyamanan pamajikan nyaman jeung aing beureun.
Pan aya laguna gini, Naon? kenyamanan. Cok cek. Siapa Sule. bari cerita apa? Karena lagu bercinta apa? Oh, si eta mah aya pan aya laguna ge. Laguna naon? Pulang. Tiga buuk na ngababuk teh. Siapa? Teu pugus teh jelas anjing. Mikir Cok, cik. gitu teh. Geus teu jadilah. Ye, Udah bener sih. cek aing ye. Pantesan pamajikan lah yang jadi pamajikan aing. Iraha hayangna. Belengap nama. Bieu teh laguna bieu teh anu eta teh. Aya pan lagu pupuh teh. Bieu teh nu kumaha bibiteu teh. Eling mangka eling eta nu kitu tah resep. Naon pupuh bieu pupuh anu naon ngalayan kalayangan. Neangan nu amis-amis sarupaning bumbuahan naon bae nu kapanggi. Aing apal heupot daripada si Dede apal eta aya laguna pan belengap tiga buak si anjing mah. Tuh Buagna menang naon jadi. kepet si Dede Buagna menang naon. ngababuk mirip sih eta mah. Ya. Buah nang ngababuk mata jak kieu. Naon? Ari aing mah tadi pupuh apal heupot aing main mah aya laguna eta kenyamanan cenah. Naon? Balik mah oh aing teh nyaho laguna cenah. Aya lagu kenyamanan dewe Naon? apa? Kenyamanan takkan terelakkan. Tah eta kenyamanan. Roma lain. Oh di. Da lagu eta aing mah apal. Sok nyanyikan ku sia atuh goblok. Da teu apal aing mah. Kenyamanan Kenyamanan takkan takkan terlupakan. Anjing terlupakan goblok. Si Dede teh si Dede. Sarua. Lagu kenyamanan mah lagu anu kecil. Kumaha? Oh iya kieu ya. Ik. Bersamamu mengadakan artinya kebersihan, kenyamanan, kesempurnaan gitu atuh. Eta sok sia si Sredong mah bisa sorangan naon jeung gua. Berdua bersamamu. Gara-gara nala banget si ieu. Cok aing nya ulah nyele banget aing nyaho iri aing karena aing ganteng. Geus dulu. Dong, urang cong ditupan beungeut kieu we dong. Sok. Anggap monyet. Sok si nanya bisi eraeun mah sok nyamuni. Pumpun beungeut urang mata peureum. Sok. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kebersihan. Kan tadi kayaknya aing jadi Atau ulah dulu teh aing monyet. Kesempurnaan teh mah harinya aneh. Di monyet. geus mau balik. Pot aing jeung si ieu ngaronda mah geus mau balik, Pot. Geus mau balik lah. Anjing. Aduh Cing anu saya cing balik anu lagu teh sing jelas. Sama neangan pipi omongan. Lain ai dina bus Norwelang anu suara eta kena bos. Oh, hari itu keur na bos teh. Keur urang keur ulin ke Pangandaran. Pangandaran dewe ngahalang ini ngeunaheun pisan laguna teh. Wayah madang hudang mah mah. Lain madang di lalebok sih teh. Lalebok bae sih. Nah, daun dahar hudang. Si goblok. Nyanyi di hotel nang molor bae tiga hileud kasur. Mending juga hileud kasur mah anjing. Tiga ieu teh nu sok dina taneuh teh Cacing. Cacing. Halus teuing cacing mah. Tiga rinyu halus naon. Ngomong si itu. Nah, wah. Jika kuul, apa kuul? Kuul naon sia? Kuul anu sok pake nabuh bedung. Kokol. Heuh jauh ongkoh. Kok tina kokol jadi kukul. Kukul aja nih. Kuul karena kokol jauh. Siana be nu beleguk. Daek meh sia mah diomong gitu teh. Atuh tina kuul karena kokol jauh atuh beleguk. Siana teh kokol beleguk. Podcast lah. Aya nama ieu. Aduh bodeh. Cuang ieu. Sok. Cuang ngaleung bareng bae lah. Sok lah ngalang bareng bener mah ya kira-kira. Siap bener. Itu bener-bener. Dengekeun ben waras mah. Sok siap. Main sama stres tuh. Ngahalang cenah ge nya. Je urang ge heula urang MC. Sia caritana artis. Siapa? Baiklah hadirin sekalian.
kita tampiling. Tampiling. Tampiling ku aing. Tampiling. 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 Pancok si cepot tak kita tampiling. Pot. Serius satu pot. Oh iya serius. Balikan di dong. Siap. Kita tampilkan lain tampiling. Oh tampilkan. Oh siap. Baiklah hadirin sekalian, dimanapun kalian berada, kita Yang di kuburan. Ada nu tampil lagi goib. Goib. Si ieu mah moal campleng cek aing oge. Ari Ya. Ki ku aing pepetahan pot. oh siap. Kita tampilkan artis kita yang di kuburan. Yang di kebon. goblok. Gitu pot halusnya benar. Goib nu tampil lagi. Oh siap lah. Geus teu jadi. Iya bukan. Oh aing Pundungan. 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 Kacau dia mah. Kacau. Pundungan pot. Bukan dia mah geus we lah. Sulah diajak karaokean pot. Sulah diajak karaokean. Kade. Siap. Aya nama teruskeun deui nu tadi hayang jadi Naon? hayang ngabahas permainan baheula. Oh, baik. Sopan sia nu tadi kana depan. Ari nyane ka aing. Keur ujung-ujung ngomong gitu pot. Lain. Ini serius. Go si cepet lagi batuk bae teh bese kunyane. Hayang ngabahas permainan zaman baheula hayang nostalgia baheula. Nostalgia mengenang. Siapa esok ngomong lono. Aya mengenang dia. Mengenang yang lagi sepaek. Yang apa? Mengenang kayaknya lagi sepaek pot. Situ Tuh, aing mah tadi serius, ieu mah ngajak bae gulung. Oh, sekali mah ditenggel coba. Bisa nenggel? tuh nih pot kaing mah. Oh. Urang mah boga adab berarti kesopanan. Jadi ayeuna mah kahirupan teh kudu dijaga, urang teh kudu boga adab, kudu sopan, kaluhur, tetep urang teh kahandap, tetep ka tengah-tengah tetep. Zaman baheula budak zaman baheula. Manehna masing balon tongor, tapi kan saluhur saropan. Beda jeung di budak ayeuna. Sok. Tapi da teu kabeh oge. Teu kabeh. Ya beren 70% heuh. Eta lamun si Dodong ka asupna adab teu. Eta mah lain adab. Naon sia? Biadab. Biada penyaneh tah. Biada mah nusuk diakan goblok. Naucing. Naon? Tuh udah telat si anjing mikirna. Belangap si eta mah. Lain Naucing. si eta mah tiba-tiba aya lagu lagi. Kebab goblok eta teh kebab. Jauh kana anjing. Dina biadab kana kebab. Jauh. Deket. Dengekeun geus ya ari kebab anu sok digesek teh. Tah ngek. Kita kebab dah. Gitu. Gua. Ayo masuk cepotna. Dengar cengir we si anjing. Ame teu teu pararuguh pikiranna cepotna. Dah usah teh ngomong naon Eta mah belangap si eta mah. Belangap pisan. anjing teh ngomong panjang-panjang aing eueun napal datarang aing teh. Sok naon atuh ngomong jelas Sok teh. lah satu siat. Yo. Lehoan teh. Oh. Conge lap conge. Bau panas poe. Congean ki bau. Heuh eta conge lap geus ngelakatay hepot bau teh ribut conge. Jadi dewe kudu kumaha ieu ayeuna ieu. Yang ada yang cerita di kokolot baheula permainan. Nya nu ek disarwakeun jeung urang. Inget teu. Pan bieu ge dewek mah baheula model tadi disebutkan teh aya. Ada disebutkeun mah tadi oge kalah lalaguan lain permainan. Pan eta teh dari permainan. Panjang nu ngomongna. Ieu aya laguna cenah, aya judulna. Heuleun. Ari permainan baheula mah cek bari di barengan lalaguan model pacekal-cekal ieu pundak ieu. Oray-orayan wale mapai sawah. Aing pernah ngadengin. Cok ka sawah di sawah keur sedembeka. Lu salah dengekeun geus lah. Bener. Tah eta teh pas cekel-cekel punduk teh bari leumpang nguntuy gitu.
aya deui kaulinan baheula mah mode tina alat tradisional mode patikleuk teh ning tina awi bener teh nyin patikleuk ya Naon si pati plek teh nu kumaha? patik aji teh kuukeun saya teh mah matak teh aing ge apal naon Naon sia? tina awi aya laguna eta geus kana lagu dong Nyane lah mun ngomong aya laguna deui. gablok gua Goblok gua aing pot. serius jokes ya patiklek heeh tina awi kete urang lempang lempang urang ngadeg ngadeg Itek. pamunnya nih kayak kolot Nyane kayak geus lumpuh. aing pamunnya si ieu nggak balik Geus lumpuh karek ke di itek si Dede. Patiklek sempringan aya sempringan dengan matinya adah anjing manya sempringan teh nyaho Sempringan. oh apa Teu aing teh apa? aing mah yeuh ieu cekelan ye karet sareng cekelan karet cekelan Nah, iya. ieu nya cekelan karet ye sok puterkeun diputerkeun Gitu. puterkeun gitu dipuih dikit tah sok bareng 1 2 3 aing anu ajengna Oh, nah kitu karetan heuh. lain anjing kakaretan geus puguh karet eta teh teh mah kalau disebutna main karet Main karet tuh. eta teh sempringan di dewek mah oh nyanya sempringan di sempring teh sempringan ajeng dina karet ya aya deui engklekan Oh, apa aing. aku macik apa naon kumaha Engklek-engklekan. Laguna deh. anjing teh wah Hebat biasa aing si Dede ieu mah. yo Apalah engklek-engklekan mah aing. engklek-engklekan aya deui anu ku batu kana suku di kitukeun naon cik naon tah ku batu di kana sukukeun dadamparan naon teh naon cik lempar lembing teh naon teh nu kitu teh kana suku di hareup aya batu kita ditempelkeun ser berarti kana batu itu mun majlang batu itu berarti menang tah aya teh aduh ngaranna teh naon sih teh geus begitu behelang ke ku aing ditulis aya di nu ngaranna bebentengan Apal. kumaha cik bebentengan Pakai kenteng heuh. orang teh aya dua grup itu grup si Dodong kuring kayak gitu kayak aya paranting ngabenteng nah jadi orang teh kayak wah iya aya Panono. dua kubu bebentengan mah modong itu Aing teu jelas. Belangap sia teh. Yeuh. itu kecernak ngomong Lain kacerna. Ya ada bebentengan teh make kenteng nih tuh bener. Make kenteng dipotongan dikumpul-kumpulkeun. eta mah boy-boyan atuh Boy-boyan. boy-boyan bebentengan mah yeuh aing ya misalkan ya batu ditinjek urang ya batu itu kubu urang Oh. itu kena aya benteng tak urang teh serpot ngudak anu ieu lamun keur lengas eta si batuna teh ditinjek urang benteng gitu tapi lamun misalkan urang kadi teu heula ya lupa tah sieu makan geus dijek benteng lamun sieu beunang eta geus eleh eta teh gitu bener dah gitu tah bebentengan aya deui nu ngaranna babancetan babancetan umpet-umpetan sasamunian sasamunian nah di dewek mah babancetan teh ngaranna teh Kemarin penye ditagih ku warung sesamunian penye nih. goblok jangan hutang nggak jadinya muni Pot. Sok sesamunian bae si Dede mah. tapi dewek mah nyamuni beneran lain nu nagih teh import ai baheula masa samunian teh barudak ai zaman kieuring masa samunian teh Lagi dong hutang, eta berarti ditradisikeun tanya ditradisikeun jadi bener teh tah gitu aduh ampun ting loba kaulinan barudak baheula mah Jadi tipe Senin sampai Kamis mah ya heuh. ya Hutang. oh goblok Terus Senenan, kelasaan. Rebo, Kamis aja pamajikan mun sok injem. naon Bang Emo Pena kadeuleu beungeutna jika pusing gitu. Hari poe Senin, Selasa, Rebo, Kamis.
Sekalian bejejekeun sampai minggu sia teh injem duit teh. Lain dong. Aing dewek keur saka Pangandaran. Si itu nyanyi suara namanya alus pisan Halus. tapi urang hayang ngadekeun di dieu. Suarana jiga kumaha laguna lagu daun kalapa. Aduh, daun kalapa mah teu apal atuh. Eleh kena ku si Dodong mah bisa euneun kalapa jeung sia teh. Kira aku eleh ku si Dodong atuh sia teh. Sok cing tembangkeun. Dodong. Sok. Lengkap, aing kitu bisa. Turutan aing anjing sia teh. Daun kalapa. Daun kalapa. Tuh si anjing bisaeun eta bisaeun sok cobaan. Sok. Cek. Sok cing. Cek cok. Ayo heula MC heula. MC heula. Siap. Kita Sok sorangan. kita tampilkan Dede Bruk. Si mah ajak gulung bae. Lamun Satu ngaranna Dede naon? Dede manis. Dede amis. Manis talawengkar pada tinggal garang lauk. Nyaonya teu apal. kenteng ieu kana haukeun pan tutung tah. Tah. Talawengkar ngaranna semanis juga nyane. Ih goblok. Buru atuh teh. Kita tampilkan Dede Sofyan dari kuburan, dari kebun, dari yang ada di sawah. Kita dengarkan lagu dari Dede Sofyan, Daun Kalapa. Salah sorangan teh. Eta lagu teh lagu bahasa Sunda, Daun Kalapa. Piraku MC-na bahasa Indonesia teu nyambung heuh. Da goblok sih. Goblok sih mah. Atuh ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Wilujeng wayah kiwari mangga urang kieu guna mah. Sok balikan deui. Wilujeng wayah gini. Orang tampiling. Bahasa Sunda ada laguna ge Sunda Pen teh. orang tampiling. Urang tampilkeun. Tampilkeun goblok Lain teh. tampiling. Sok. Tampiling heula teh. Hah? Tampil. Budak anjing sih tah. Orang tampilkeun artis orang Sararea Dede Sofyan. Laguna lagu Daun Kalapa. Supados Tanya golong kana waktos waktu supaya supaya tertib. Tertib. Ulah kaributan di dieu. Ku margi daun kalapana teu aya. Diganti ku daun jauh. Terus ya aing iraha nyanyina goblok. Ari nyanyi. Oh, Isku dewek mana? Kita bertemu gua. Oh, sok. Wilujeng wayah kiwari, wargi-wargi sadaya sumangga urang dangukeun lagu nu bakal digalindengkeun nyaeta ku artis anu papan jati. goblok. Anu tos tidak terkenal lagi. Ayo orang Bandungan sami-sami kumaha geprak-geprakan eta lagu Daun Kalapa Wilujeng ngada ngukeun. Ayo ngadakeun. So. Atuh kapan di papatahan cepot? Tadi si Dodongnya di papatahan. Kurang kan teu apal. Aing salila-lila urang ngomong heuh. Weh nyanyi pelengap gitu. Baru apa cenah bieu teh heueuh. Aing mah. Kabisa mena mah. Lain lagu nu apal naon sih aing menit aing mesti teu. Sia mah lagu budak zaman ayeuna apalah Sok teh. nu zaman ayeuna tuh. Oh my love. My love bahasa Inggris ya teh my love. Oh iya. Allah bahasa Inggris begitu apal. Sok cik aya nyaho aing mah. Ieu lagu Firman. Nah, kalengitan. Kalengitan eta lit. Lagu naon cenah? Firman kalengitan. Firman urang mana? Kalengitan duit kamari. Jadi ngajin laguna kalengitan. Seterek nyanyi teh ngan duit. Mana mena ngalagu kalengitan teh pamajikanna ka urang jadi kalengitan. Eta geus kana pamajikan. Sok atuh sok. Cok. Baiklah. Eta mah lagu Indonesia Raya berarti nya. Indonesia Raya. Lagu bahasa Indonesia namanya. Naon dia siang ting pamentah hirup teh. Jing. Baiklah hadirin sekalian Bisa isi kita. Dodong ben nyanyi doh. Hah? Aing mah Pancorangan terek nyanyi naon bieu teh? Firman. Kehilangan heuh. Kehilangan.
Baiklah kita dengarkan sebuah lagu yaitu Kehilangan, duka kehilangan naon yang akan dinyanyikan ku jalma eta. Ayo sama-sama kita dengarkan. Allah. Ngabel ngap sih mah, teu cocok cai aing. Pot. Ari nyanyi di dia mah. Wah iya di pepetaan derek lagu kalau kita. Dong, urang nyanyi berdua sok. 1 2 3 kehilangan. Sok. Ku merasa kehilangan Cinta yang telah lama hilang. Bisa ada orang mah. Kau pergi jauh karena salahku. Ada yang tak pernah menganggap kamu ada. Sok kebalan. Anjing, awak tanangan pun marah itu. Lain anjing deh. Astuti. Belum jangan dituluykeun. Udah malah Bismil balik, Pot. Bismil balik. Sok. Asmara sok. Patembal-tembal. Asmara memisahkan kita. Anjing. Geus lah kitu wae. Ngir sia mah. Geus ayeuna lila nyanyi teh aing loba nu manggil. Naon jurig. Panggil oke. Innalillahi begitu kan dipanggil lah. Wah innalillahi. Ya lagu ieu lagu anu beh ka dieu keuna heuh. Aya lagu nu beh ka dieu anu dinyanjikeun teh nyaeta lagu Sunda, bisa lagu Sunda. Sunda naon atuh ayeuna? Lagu Sunda anu eta teh anu jadi aing boh deui. Naon dong kamari teh dong lagu Papatong. anu lagu sorangan teh. Berang lagunan Nah, itu. yok eta. Teu apal. Cobaan dong sorangan sok. Berang lamunan nu penting dina impian. Teuweus aing pode ka diana he. Deuweuleng emucan. Ngai jika yang rasa heuleh. Nah sok bisa teh sida dong bisa euy teh. Apa laguna ge kuring mah nu kitu mah Pot. Anu inget dah pokona mah dong. Nu inget sok naon? Lagu naonnya? Si Ari keur di dieu mah euy. Ya. Karaokean mah Aing. apal laguna euy. Bang bere Apal. nyobaan bere karaokean. Naon? Lagu naon sok karaokean? Cikeun dong. Di tes sok dibere musik. Lagu Oma. Naon laguna? Anjing ke nyok wayang lagu Oma nyambung teu dong. Satunya rap. Atunya Nyambung. lagu Sunda. Dah lagu Sunda nyambung dong. Yang Sok. satu. Sok lagu Sunda. Buleun. Dikasih itu pan buleunnya. Ih, Nah, saya telepon karena bule deh. aing sih. Iya, aya lagu nu na buleun. Ayah dong. lagu Sunda. Hah? Aya. Nah, Kumaha? aing goblok sih. Kalau si eta mah Pot Cik kumaha lagu buleun. bule. Naon? Aing nyaho aya. Buleun. Lain. Kumaha cik ke? Eta mah pepatong. Pepatong buleun. Oh guys, papatong cek bisa teh papatong. Da apal papatong. Papatong nu entrep dina tanggal gedang gitu tuh apal tuh. Teu apal. Sok atuh buleun sok lah. Kela. Sok. Urang cuang nempo lirikna ameh. Geus. Sok buleun. Mananya HP teh aduh. Duh, sia mah keluar dengan HP ongko aing mah. Urang tuh buleun. Buru buleun. Lah. Ji HP aing modal juga. Buleun gitu. Nyah ka anjeun tak gitu aing menyaho. Sok atuh dong nyanyi dong. Sok. Sok. Laguan buleun. Sok buleun sok. Siap. Joget dong. Jeung dewek joget. Atuh pan mana musikna cenah eta? Ih, tak perlu make musik dong. Oh, nyang geus satu ya. Oh, sok. Urang cuang nempo lirikna bae. Sok. Berang
maju kalon papatong koneng eutreup dalega. Ya aing nyanyi lah, anggeusna. Alah. Aduh, cok. Sok sekali deh. Sekali deh, baikan deh. Bener pot lah. Bener, atuh sok ayo mah. Siap. Siap dong. Siap. Siap. Joget dong. Asik. Joget di sana joget. Atuh ke heula sih kita nyanyi. Oh, sok. Lengep bae aing sapotong-sapotong nyanyi. Siap. Siap dong. Siap. Berang Sekali. Aduh, kenapa patong deui si goblok. Guys, mau balik. Weh. Balikan deui. Baikan deui. Nah lumpat nakal kenapa patong? Rek suara tek papatong terek naon nek berang. Buleun eta jiga si ieu, buleun. Oh, bulet. Sok siap bulet. Bulet dong. Joget dong lah, joget. Lain sekali. Iya, ini pohoe. Kalah. Ih, geuning teu asik Suara na. bener. Geus, Kacau. Ges. Dibere musik kumu sikna. Dibere geus apa teu dibere musik komo. Dibere musik komo. Dek kumacik eta ada mugos kitu. Cok aing. Deweknya kan minta musik. Kurang diberi musik. Aya geus aya musik dan ulang-ulang. Cok aing mah kieu bae. Naon? Berean kopi heuh. Campuran obat beurit temik nyaho temik. Temik teh naon? Obat beurit. Anu Yang beurit teu dipake ngarubus banget ya. lain. Naon? Yang obat beurit Pake ngarubus banget. lain. Naon? Inumun kasih dede sampai pae sekali ya. Diinumkeun tadi banjurkeun. Inumkeun bae. Tereh teh. Tereh pae. Cobaan ku sia ka ditu. Kadieu pot. Sok. Hadirin sekalian, sok mah. Anjing. Anjing. Sing TBC tong deket teuing cepot. Lain sih teh, pokoknya saya mengajak ngobrol, ku aing geus di hareupan ngadeng ngulang sih teh. Masih? Siapa telmi? Pikir sih mah. Oh. Amun erek ayeuna penting ayeuna ye. Cuma ngebahas deui anu tadi. Naon? Kan keisukan aya KDM, aya bapak aing. Sok mah. Kumaha lamun ayeuna promosikeun. Urang kan ayeuna urang salaku pegawai DPP KBP 3A. 2 isukan acarana urang kan aya di ditu. Aya pelayanan. Cuang saeutik heula jelaskeun ka pemirsa. Nu aya di dieu orang Kuningan lah. Orang Kuningan. Bising teu apal. Ayeuna dinas urang teh mencil teu apal cenah ge KB teh naon cenah ge dinas KB. KB naon sia KB? Nah, sok lah. Siap. KB naon? Sok KB. KB teh kurang buleun. Ampura. Asup aing ge sieun mah. Belegu Bejaan ku sia ari nyawa sok. KB teh. Kade cenah. Ada ke keluarga berantakan. Nyane pake berantakan mun pemajikan nyane ka. Habis kana pemajikan deui pot. Pen tadi sentreng. Yo. Serius pot. Sok. KB teh keluarga berencana. Ayeuna teh anu di Kuningan ge teu kabeh apal dinas urang teh. Mencil di dieu urang cik atuh urang meureun ayeuna dina channel urang mah meureun apaleun oh KB teh di dieu. Ayeuna isukan kan aya KDM. Urang urang jelaskeun dinas KB teh. Saya yang ngadepna kena kamera kali itu kain, sok aing tadi. Atuh kan dijelaskeun nak. Ku adodong lah jelaskeun. Anu tos lami di KB. Panyaneh mimitina. Sok bae ku nyaneh heula.
Sok punya nih. Ya aing kumaha ari geus sia aing kumaha mod pae kitu aing. Pot jelaskeun pot. Jadi kieu ya. Lemot si Dede masuk. Wargi-wargi sadaya. Jadi anu disebutkeun ku Kang Dede bieu teh KB teh keluarga berencana cenah cek saya eta. Nya jeung Kang Dede. Nah ayeuna mah geus berubah naon dong? Keluarga naon sih kamari teh aing sok poho deui. Ya geus ngajaran ku aing kamari sok. Cicing sok, cik hayang nyaho aing. Sok. Tah dengekeun ye. KB teh lain keluarga berencana ieu mah. Dengekeun si Dodong. Ih, emang diganti? Ganti sok, cik hayang nyaho. Anjing sih teh, mana aing gawe emang tahun-tahun di dia goblok sih teh. Sok. Keluarga Naon? lain berencana. Naon cek lain. KB keluarga berencana. Lain mesti ganti Dede. Sok, sok. Nut teu nyaho jeung nu teu nyaho sok pahulang-hulang. Pikiran we ku sia aing Ya, mah hadiahna nyaho. non, ya, hadiahna Ayeuna mah non. jadi ieu. Jadi diganti. Hadiahna naon hadiahna? Udud. Sok. Cicing sia. Aing keur mikir heula. Udud jeung aing babarengan. Aduh, keluarga naon? Sok. Sia, sok. Ayo, dino. Ini nyawa deh. Atunya cing ya mun teu salah, kalau mun teu salah da kudu apal. Kudu apal. Urang duaan teh di dieu. Geus kuat naon? Sok. Ayeuna mah jadi DPP KBP. Pondok heula. Wakak anu panjang. Wakak ieu mah singkatan nu pondok meh heula. Oh dina KB. Sok. KB naon singkatana? Lain berencana ini mesti diganti. Naon sih teh? Heula. Sok. Naon dong? Keluarga naon? Iya, dengar orang sia. Waing mah dibere nyaho sia sok aing mah. Oh di aing kamari geus. Kamari geus teh. Sok. Batek kudu diinget-inget sia teh. Sok naon? Menit pot lah. Dong atuh sia teh geus dibere nyaho. Lamun taluk gagal saya udah jeung aing. 2 menit. 2 menit boleh lah. Bari nyanyi atuh sana. Berang maju ka lohor papatong nu koneng entep nareg kasar anjing dong. Kalau ieu aki-aki di sekolah Aing keur mikir goblok. KB ieu naon? geuat anu setengah orang sok bari nungguan orang pertama. Geus aing taluk lah, taluk. Tambah kasar orang bari nyanyi sok si manehna karena mikir KB lain keluarga berencana ayeuna mah geus diganti KB teh jadi nah eta bukan namanya sok nyanyi berang jadi penting tadi kumaha siapa Geus aing beki menit kalau itu bisa mikir. si mata cinta bisa tuh bisa eta KB tadi jelaskeun lah cenah itu kalau menit taruhnya taluk Taluk. dengekeun ku sorangan ngara apa bisi aya nu nanyakeun ti ditu ti dieu beuk di dinya bisi kaelehkeun ku warga leuwih kapiheulan ku warga. Jadi dibere nyaho ku dewe. KB teh baheula mah bener keluarga berencana. Ngan ayeuna geus dirobah jadi keluarga kuasa. Oh sok tah geus berku tah. Sok. Kualitas. Tah eta. Aing bener rokok apa? Gara-gara dia keluarga Berkualitas. ya jadi AKB teh keluarga berkualitas lain keluarga berencana bisi anu nanyakeun. Ingat keluarga berkualitas. Tah keluarga berkualitas baheula mah di dieu teh BKKBN ngan ayeuna mah terpisah jadi DPP KBP 3A. nah naon sok Deh. bere nyaho siapa Ya. Aing mah kakarasa tahun di dia. Alain urusan masalah. Tapi aing setahun. apal. sok
DPP KBP 3A. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DPP KB. Sok ku aing bere naon deuh. Sok diberi nyawa ku situ dong, sok. Ulah sok ka kami. Sok lain nyawa. DPPKB P3A. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Geus, lah. Pemberdayaan. Geus lah siapa aing mah sok naon. DPP KBP 3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Naon. Pelindungan Anak. Begitu loh sih. Sok jadi DPP sok sebutkeun Dena gitu sok. Dinas. Kasih itu kakak di nyana nyebut Dena si itu nyebut sok. D. Nah, udah sia. Juga intinya ngegeron aing. Euy. Dinas. Euy kitu semua. Euy. P. Perlindungan Aji. Si anak AIO itu onak kurang jelas sok. Ya DPPKB P3A. Dena. Dinas Pena. Perlindungan pengendalian Pena deui. penduduk Kana. keluarga Bena. Ya saya jadi gari lo kabin, saya jauh gelo. Nu ngadengekeun buru kujul teh, sing balik atuh teh. Wis sebenarnya nyaho teh. DPPKB. Oh, sok balikan deui dena naon gitu sok. Dena sok naon. dinas Pena. pengendalian Pena deui. penduduk K. keluarga B. Anjing. Geus pot lah, aing capek pot. Aing capek pot, aing. Geus lah. Tanuk aing. Geus jain mah dibalikeun we. Sorangan nyaho DPPKW P3A. Sok D na naon, P na naon sok adi tuh. Anu ngajawabna sok. Ya dibalik ka itu mah sok. DPP KBP 3A D. D na naon Dinas P na naon Pengendalian P deui Penduduk K na naon Keluarga B na naon Berencana 3A na Pemberdayaan Perempuan Montong dikitu kan P wae langsung sok P entong teh. P Pemberdayaan P deui Perempuan P deui D. A D atus D dan Udah D mana tambahan. sarua belegugna Sok balikan DPPKB D na. Sok. DPP KB P 3A kela pot ya. Ayo jauh. D na naon Dinas P na Pengendalian P deui Penduduk K Keluarga B Berencana P deui Pemberdayaan P deui Perempuan A Perlindungan P heula P na itu aing bener bener ngejahna mah da si goblokna anu belegugna mah Balikan deh aja sih balik aja teh. pot ya kan ya Gua. ari si ieu kakara diajar ngejah tadi mah matahan tapi manehna belegu Sok ayeuna mah sok sanu bisa we pokona mah sok di dinya heula sok. Sekali ewang lah pokoknya sekali ewang sok. DPP Sud lah. si eta aing heula Sok. DPP KBP 3A teh dinas siapa kan mode barudak baheula mah kom pimpah sok kumaha sok batu kertas sok. heeh coklat salah Siapa salah tuh tong atuh salah nu belegugna mah dua kali batu kertas teh naon batu kertas. batu Sok. kertas kertas sok Sok. DPPKB P3A Sok dong. Dena dinas Pena pengendalian P deui penduduk K keluarga B berencana Pena deui perlindungan P deui perempuan salah atuh salah Salah. Oh. pan
Salah kepada masalah. DPPKBP tilu A, P tilu teh pan, itu A, ari A teh anak. Balik ka deui geus kemana saya balik ka deui sok. Balik ka deui sakali deui sok. DPPKB P3A. Dena Dinas Pena Perlindungan Dinas Pengendalian PDI Penduduk K Keluarga B Berencana PDI Perlindungan Perempuan terus P-na jadi heuh. Balik ayeuna sok geus bagian didinya. DPPKBP tilu A D-na Dinas P-na Pengendalian P deui Penduduk K deui Keluarga B Berencana P deui Pemberdayaan Jelas anjing jelas naon. Pemberdayaan P deui Perempuan P deui Perlindungan A Anak hijikeun sok. DPPKB P3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sok sina lancar. Pot baru pan tadi KKB na diganti geuning aya keluarga berencana keneh. Eta masih kantan dinas lamun KB mah keluarga berkualitas kan dua pan hurufna ge. Atuh kan ameh Arab. Warga Jadi Kuningan. ID PPKB P3A mah eta mah geus aya dina rangkuman etana ai KB mah memang rupana kana kampung KB teh nih. Oh, nya. Nah, jadi keluarga berkualitas kayak itu nanti. Nah, gitu. Bisa tadi nyebutkan sekaligus. Bisa. Oh. Namun bisa digablok kok, Pot. Mun bisa ek mere naon pot? Gablok. Mun bisa ek mere naon kai? Ingu tas si dodong kan itu kandangan. Aing mah diingmuna ge hararaya. Karoana dipencit. So. DPPKBP tilu A nyaeta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tepuk tangan dong. Nah, jadi siapa terus gitu warga lur. Jadi dina wengi ayeuna teh karasan nya hiburan we ieu mah lur. Itu gitu urang teh naon ngaranna teh sabari nunggu nu araraneh di dieu nya. Bisi aya kejadian orang ngaronda dina penting ayeuna teh kebenaran dina penting ayeuna aya batur ieu mudah-mudahan atuh isuk pagi itu tambah rame penonton oge tambah rame ku ayeuna jalma ieu jeung jalma eta nya mudah-mudahan jeung buta hejo Si beruk teh. mudah-mudahan tiasa kahibur ieu mah lain ngabodor ieu mah nya ieu mah ngobrol-ngobrol urang we nya mudah-mudahan oge aya manfaatna tiasa kahibur oge atuh anu nembe sumping ka channel ti video KB ku Wilujeng Sumping nya da kieu kayana ring channel teh acak-acakan nah ieu tepangkeun we ieu dodong nya nu ieu anu ieu umurna ngora kene ieu mah nembe ge ka 1 tahun mun teu salah mah Aji 1 tahun aing can leumpang pot. Tah sakitu we meureun nya. Stunting we nama kan stunting sih. Ai stunting? Naon stunting teh cing? Stunting. Naon cing sia. Aing mah nanya ka nyane. Sok stunting naon? Naon cing cuk nyane stunting. Aing nanya ka maneh naon stunting. Langsung punya heula jawab. Naon sadeng. Sok oleh sia ge. Lain sia teh patanya-tanya tapi dewekna teh nyararaho aing mah teu ngarti teh. Aing mah sugan teh patanya-tanya teh. Dewekna pak saurang mah anu nyaho gitu teh. Ieu mah anu nyaho ieu mah. Kurang giji asal stunting teh lain. Kurang gigi. Kurang gigi. Aduh stunting kurang gigi sama ompong aduh goblok sebenarnya mah. Oh we stunting kurang gigi mah. Kurang huntu. Guys, kumaha erek sakieu we heula? Tos lah sakieu we nya pot. Urang teh di dieu teh lain erek ngabodor. Urang keur ngaronda di kantor BKKBN di kantor DPPKB P3A. Urang teh naon DPPKB 3A teh? Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
perlindungan perempuan dan anak. Tuh. Benar atuh. Geus bener. Jadi sakieu bae ka masyarakat Kuningan. Bilih aya anu teu apal dinas urang teh di dieu caket dinas Disduk Capil pinggir. Ayeuna mah abdi pamit undur, abdi sareng Dede Ganteng, ieu sareng Dani Aa Dodong. Pot ngomong atuh Pot. Tutup. urang ngomong Ngomong atuh Pot. Tutup belah ya. Cak urang teuneun dihandelem sieum, urang tunda dihajuang siang gesan. Alaeun nya, bener teh? Benar. Cak urang diteuneun dihandelem sieum gesan sampeureun di tunda dihajuang siang gesan alaeun. Sugan isuk pageta urang di paparengan tetep dina aya kaya sehat walafiat. Amin. Urang tiasa pendak deui jeung wargi-wargi sadaya eta mah mangrupakeun istilahna mah eta ngahibur hansip bari ngaronda. Nuhun geuning dihapunten mobil seueur kalalapatan. Nuhun geuning di subscribe, di like, di komen, di share sing seueur-seueurna. Sakitu wae. Nuhun geuning dihapunten ka sadayana. Cag tutup lawang Sikotaka.